Aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuaas anu ninggal corecor cai anu herang kasorena tenetong eret kadenge nembang marengan hariring urang abdi lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring aya ku endah pisan poe keur halodo langit caang narawangan isuk-isuk nu keur haneut moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeplak mata kuaas anu ninggal curecor cai anu herang kasorena kenetong eret kadenge nembang marengan hariring urang di lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matu pabalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asik pangancikan mata petah turut tumanina tah didinya lembur kuring tah didinya lembur kuring.
mindeung bisa dirakeun. Hanjuang daun hanjuang hanjuang di sisi empang. Salempang hati salempang salempang tangis tertumpah. Ieu lagu tilam sono nyanyakeun kan ngadangu. Ieu lagu tilam sono nyanyakeun kan ngadangu. Soyong ka udara seperti bulan bandingkeun sok abong kana sangsara seperti bulan bandingkeun. Ieu lagu tilam sono nyanyakeun kan ngadangu. Ieu lagu tilam sono nyanyakeun kan ngadangu. Peniti matana obat nu hiji matana indeun bilih aya anu lebat mugi kersa ngapunten. Saminten buah saminten saminten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalantatan. Kekahalang Omega di jajalaneun tegali deut hatetuh manten kasalira tetep satu. Moal ringrang sanajan loba gogoda demi cinta kuring ka anjeun nu ngancikna jero hate. Ngobodana aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima
tapi nyatana anjeun jeung mulia hate perih asa digerihan ka nyeri duhate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima moal ringrang sanajan loba gogoda demi cinta kuring ka anjeun nu ngancikna jero hate ngobodana aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian hate perih asa digerihan ka nyeri duhate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima teu disangka ngobodana aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian hate perih asa digerihan ka nyeri duhate anjeun jeung nulian nu akhirna kuring pepegatan teu bisa kumaha geus kieu buktina kuring narima teu disangka ngobodana aya di anjeun kagoda nulian satahina kuring sabar narima tapi nyatana anjeun jeung nulian
lembur nyingkur ka tembong ti kaanggangan mipir pasir nyorang mudun jeung tanjakan bojong gambir lemah cai pangbalikan itu pasir nang tawing ngajekaluhur mapaes endahna alam nirwana tangkal haur iuh linduh mariningan nu aroyang siga anu ngagupaya dinya pisan kuring kungsi dilahirkeun nyadi dinya pisan kuring kungsi digedekeun bojong gambir dayeuh maneuh pangbalikan curcor cai nu moal poho sarakan nu kiwari jadi tempat pangjungjukan nya di dinya lembur kuring pangbalikan mangsa kuring mubarek muara moal poho balik deui ka sarakan lembur kuring jadi tempat keendahan bojong gambir jadi tempat pangjungjukan itu pasir nang tawing ngajekaluhur mapaes endahna alam nirwana tangkal haur iuh linduh mariningan nu aroyang siga anu ngagupaya nyadi dinya pisan kuring kungsi dilahirkeun nyadi dinya pisan kuring kungsi digedekeun bojong gambir dayeuh maneuh pangbalikan curcor cai nu moal poho sarakan nu kiwari jadi tempat pangjungjukan nya di dinya lembur kuring pangbalikan
mangsa kuring muaraek muara moal poho balik deui ka sarakan lembur kuring jadi tempat keendahan bojong gambir jadi tempat pangjujugan. Wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae homat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas berehan eta piurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup uripna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya.
semerehan eta piwurukna sanggem almarhum waktos jumeneng naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kukuritna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya Mungkaran patepang jeung diri anjeunna asih nu tos lami temangi nu saati anjeunna jol datang mere pangolongna dina hati Harita geus waca moal rek midua kubur rek sulami
Seungit kembang natang tangan nun neunggang dina munggang oyang ndak kaanginan seungitna diliwiran eta rupi hiji kembang sawarna bodas nyengtelan nyacas mangkak mapaesan nyambuang angin-anginan ulah rek layu najan jarang kahujanan ulah rek mungkurang ulah rek undung najan raga mah paanggang batin tetep nyarengan seungitna kembang-kembang kecinta kaendahan nu kantos kasorang seungitna kembang-kembang kaasih kiwari muhitna ati ngai
masing wangi sengit kembang. Duh gelis hamorek lali ing manjang silaturahmi masing wangi sengit kembang. Eta rupi hiji kembang sawarna bodas nyengcelak nyacas mangkak mapaesan nyambuang angin-anginan ulah rek layu najan jarang kahujanan ulah rek mungguran ulah rek undung najan raga mah paanggang makin tetep nyarengan sengitna kembang-kembang kacinta kaendahan nu kantos kasorang sengitna kembang-kembang kaasih kiwari muhitna ati ngaitna ati duh gelis hamorek lali sing manjang silaturahmi masing wangi sengit kembang. Duh gelis hamorek lali ing manjang silaturahmi masing wangi sengit kembang.
alam indah